Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah dan hikmah hikayat siksaan di alam barzakh pikeun kajalma anu sok ngadu-ngadu atau ngadu domba. Diriwayatkeun aya hiji jalma boga dulur awewe. Eta dulurna nu awewe teh mau caritana manehna nu ngurebkeunana atau nguburkeunana oge teu kanyahoan ku manehna eta emasna ragrag ka jero kuburan. Kulantarannya ieu ti peuting manehna datang ka kuburan. Maksudna rek nyokot eta emas. Teras kuburan nana rek dikeduk digali. Tapi ngedukna kuburan teh teu tulus. Nya eta sabab di jeu kuburan pinuh useun. Gancang bae balik bebeja ka indungna. Naon ari ka awonana dur abdi teh eta cek makna teu terang naon atuh kagorenganana teh cuman bareto manehna kaluar ti peuting ngadengekeun omongan tatanggana ngadengekeun tina lawang panto. Terus dipake ngadu-ngadu nepi ka ngajadikeun fitnah ribut di antara tatanggana teh. Ceuk anakna, mak eta pisan kelakuan awonna teh gorengna teh. Terus anakna nyaritakeun pamanggihna. Mugi Allah nyelametkeun ka manehna kalawan kurniana pangeran. Suman outwah min jarik. Jadi sangat bahaya sekali karena kisah dan hikmah ini kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang mendengarkan bahwa hikayat ini saripati dari kitab-kitab yang termasyhur ya. Dari kitab-kitab yang besar karena bukan bualan atau hayalan, akan tetapi ini karangan ulama untuk menjadikan kisah berbuah menjadi hikmah. Mudah-mudahan menjadikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Kita ambil ibrah belajar. Mudah-mudahan kita jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan baiknya kita bisa ambil dan buruknya jangan kita ambil, jangan kita lakukan. Begitu ya, mudah-mudahan manfaatnya dari kisah dan hikmah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.